Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui pamirsa sareng Mang Ino dina dongeng liwung teh yeni bagian ke-16. Kumaha pamirsa? Sumangga urang kawitan deui dongeng liwung teh yeni bagian ke-16. Warji neuteub Sri nu ngagebrak gigireun manehna. Aya kasono nu pohara ngan teu wasa bala kasabab ku ayeuna Sri geus karasa robahna ku liwung teh yeni bagian ke-15. Ulah pamirsa pangrojongna like sareng subscribe-na. Urang lajengkeun deui. Komo sanggeus dirina ngahiji jeung Gayatri wujud pembayun nu ngarupakeun putri. Tong boros sapatemon ku antege geus karasa ngaheap panas. Awak Sri teu beda ti ruhak karasana ku Warji. Liwung teh yeni bagian ke-16. Sulailah pamirsa pangrojongna Carita Sunda Official klik sareng subscribe. Urang lajengkeun deui. Aya kesedih dina batin Warji sabab Sri pangeuntupan asih sajatina ayeuna najan hareupeun. Najan Sri suka ge Warji geus teu bisa kumaha. Liwung teh yeni bagian ke-16 pamirsa. Ulah pangrojongna like sareng subscribe. Sumangga urang lajengkeun deui. Sri ngulisik nya beunta ka empong teuteub jeung Warji. Sri malieus mung salah akang naon, ulah ngajak wae pasea atuh mung akang teh sono. Liwung teh yeni bagian ke-16 pamirsa. Ulah pangrojongna like sareng subscribe. Sumangga urang lajengkeun deui. Warji tumpul mangsa panutup Sri mencrong deui ka dirina. Akang teu lepat abdi nu lupat mah teu ngartos kana kahoyong salira. Hapunten abdi Kang. Liwung teh yeni bagian ke-16. Mahina pamirsa pangrojongna Carita Sunda Official klik sareng subscribe. Sumangga urang lajengkeun deui. Aya nu nyereset meulah hati Warji ngabandungan caritaan Sri. Rasa salah dugi karasa minuhan dadana. Liwung teh yeni bagian ke-16. Sulailah pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Urang lajengkeun deui. Ngahudang ka era mun kudu deukeut. Derejengan jeung kembang kacinta. Hina manehna hareupeun Sri. Akang sono ka abdi. Sri nguniang diuk adu hareupan. Liwung teh yeni bagian ke-16. Sulailah pamirsa pangrojongna Carita Sunda like sareng subscribe. Urang lajengkeun deui.
Warji tungkul gap dua lengan nyampai na punduk warji. Warji ngaguruguk satuluy ngepeskeun leungeun Sri. Ngoleset tina enggon laju nangtung bari ngusapan punduk Sri ngembang kadu. Liwung teh yani bagan ka-16 ulahila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Urang lajengkeun deui pamirsa. Kunaon Kang? Panas nu, kunaon nya? Sri bati kerung nempokeun ketak warji. Beuki yakin dina pikirana yen warji boga nu lian. Liwung teh yeni bagian ke-16 ulahila pamirsa pangrojongna klik sareng subscribe. Sumangga urang lajengkeun deui. Akang ngawayu ka Gayatri, leres Kang. Balaka ka abdi supados hampang ka batin akangna. Jujur teu kedah sumput salindung sabab bakal kabuka sagalana. Liwung teh yeni bagian ke-16 ulahila pangrojongna pamirsa like sareng subscribe. Urang lajengkeun deui. Sekeutna paneuteub Sri lir mata pedang nu niruk jajantung. Perih peureus ninggalan tatu budawang. Tamaha akang ieu mah nu koceakna Sarawarji ukur ngubeng jero dada. Liwung teh yeni bagian ka-12 sumangga urang lajengkeun deui. Kembeng Cipanon Nabi Wirmata. Warji miceun beungeut. Allahu Akbar. Hajat 10 dimimitian. Sri ngadeg luhur sajadah jero pangkengna sabda warji ngaleos nyarita rek ngaronda. Liwung teh yeni bagian ke-11 ulahila pangrojongna like sareng subscribe pamirsa. Sumangga urang lajengkeun deui. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Yasin Yasin. Galindeng kalimah dikawitan. Jelebet jendela kaca sada dibantingkeun. Hate Sri Ratu meupeur kareuwas, tapi ati jeung pikiran panceg ngaos aya. Liwung teh yeni bagian ke-16 pamirsa ulahila pangrojongna like sareng subscribe-na. Nu teu subscribe hatur nuhun. Urang lajengkeun deui pamirsa. Angin peuting ting salusup tina erang-erang jandela nganterkeun bau samoja nu dibawa teuing ti mana. Hate Sri ngageter kaeuntepan rasa geueung.
Liwung teh ini bagian ke-16 pamirsa ulah pangrojongna like sareng subscribe. Nu subscribe hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Urang lajengkeun deui. Ngaos ngalagu deui pikir beki panteng kahayang agung. Kahayang agung. Ha, sora ngajengeng ngarungkuk pangrungu meh nobroskeun ka kendang. Liwung teh ini bagian ke-13 ulahila pamirsa like sareng subscribe. Untuk subscribe hatur nuhun, hatur nuhun. Urang lajengkeun deui. Jajantung ratu barung awak muriding. Asa hayang ngejat luncat ka luhur enggon diharudung simut mun teu inget kana tujuan. Kalangkang si kasep ngajak imut nalalembutan lir mere kakuatan sangkan dawam telekasan. Liwung teh ini bagian ke-16 ulahila pamirsa like sareng subscribe nah. Urang lajengkeun deui. Kolebat, wus 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 tilu kalangkang nembus jendela kaca. Ting belesat ngurilingan awak Sri nu diuk tumainah mayunan kitab suci. Liwung teh ini bagian ke-16 ulahila pangrojongna pamirsa like sareng subscribe. Nu subscribe hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Urang lajengkeun deui. Salam kawilujengan ka anjeun ka Kangjeng ti Gusti Nu Maha Welas Asih. Sering ulang-ulang kalimah nutup kakeung nu ngalingkung dirina peuting harita. Liwung teh ini bagian ke-16 ulahila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Urang lajengkeun deui. Sri meuremkeun panon teu wani neuteup kalangkang nuting serebret. Kalumpatan ngurilingan dirina. Des 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 sada strum diadu. Liwung teh ini bagian ke-16 ulahila pamirsa like sareng subscribe nah. Nu subscribe hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Urang lajengkeun deui. Perepot bau hangit ka ambeul. Hawa panas karasa jero pangkeng geus ngusir ka tiris nu mimitian ngalimpudan. Awak Sri ngoplot ku kesan. Liwung teh ini bagian ke-16 ulahila pangrojongna pamirsa like sareng subscribe. Urang lajengkeun deui. Ha, sora jeritan teu saharus nu unggaran. Leuwih pantes mun disebut sora ngorok nahan ka nyeri. Bray panon Sri Manco deui kana kitab suci nuluykeun hanca. Liwung teh ini bagian ke-16 ulahila pangrojongna pamirsa like sareng subscribe nah. Urang lajengkeun deui. Bau hangit, bau kana jeung bau hanyir ti laut ka ambeul. Seri neukrakeun maneh mereskeun ngaosna. Sora nu seuri hawar-hawar ngalelewe.
Liwung teh ini bagian ke-13 sudah hilap like sareng subscribe nah nusto subscribe nuhun. Urang lajengkeun deui sora nu ceurik sora nu minta tulung ti kaanggangan Nyai emak tulungan ditungtungan ku ngabangingik Sri anteng teka ganggu ku gogoda. Liwung teh ini bagian ke-14 ulah heula pangrojongna like sareng subscribe nuto subscribe nuhun. Urang lajengkeun deui ngaos pekasan nu ngagoda ilang laleungitan mareng adan subuh sadapan tongulutrak nu muka kunci warji noronjol hari wes asup ka pangkeng. Liwung teh ini bagian ke-16 sudah hilap pamirsa like sareng subscribe pangrojong dongeng liwung teh ini. Urang lajengkeun deui nung simang ngantunkeun innalillahi masa Kang madarmi ma akang nung ya Allah pan kamari ge teu naon-naon da botram ngariung di sawah sareng abdi. Liwung teh ini bagian ke-16 ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe nuto subscribe atur nuhun. Urang lajengkeun deui nyaot teuing atuh pugu asa tagiwur hate akang nung duh aya wae mak. Liwung teh ini bagian ke-17 ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Urang lajengkeun deui Sri ngarangkul tonggong warji bari ngusapan dadana rasa panas nyaliarana tonggong warji pon itu deui sakur nu kausap ku Sri. Liwung teh ini bagian ke-13 ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Urang lajengkeun deui warji sadar kana kaayaan nguat maneh sangkan teu katohyan layon di pulasara sakumaha mistina madarmi indungna warji maot ngadadak teu geuring teu naon. Liwung teh ini bagian ke-11 ulah hilap pangrojongna pamirsa like sareng subscribe. Urang lajengkeun deui maot molotov kawas manggih kareuwas nu pohara ting kecawis pating harewos beja pabeja-beja ti tatangga sakurilingna. Liwung teh ini bagian ke-16 ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Urang lajengkeun deui majar cek nu itu kadenge sora ribut di buruan imah madarmi kawas adu regeng silih keuyang cek nu itu nempok udah gagah ngiles mangsa asup ka buruan. Liwung teh ini bagian ke-13 ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Urang lajengkeun deui tukang imah madarmi cek ronda sabagian ngadenge sada kelincing sada genge tapi diteang lus les teu pugu kamana ngalewosna pupusna madarmi.
Liwung teh yeni bagan ka-16 ulahila pangrojongna pamirsa like sareng subscribe. Urang lajengkeun deui. Jadi hiji tanda tanya ti warga. Jadi hiji tanda tanya ti warga. Soal raja kaya nu ujuk-ujuk na lingkungan kahirupan Warji jeung Sri. Walahu alam urang Dharma nyakseni. Sing teger nya Kang Warji coba akang. Liwung teh yeni bagan ka-16 ulahila pamirsa pangrojongna like sareng sing sabar nampi ieu musibah nu jadi pitena ka diri akang. Majar teh akang munjung cenah. Duh Gusti ampun paralun tobat teuing mun kudu munjung teh. Liwung teh yeni bagan ka-16 ulahila pamirsa like sareng subscribe nu tos like hatur nuhun. Urang lajengkeun deui. Sri ngusapan tonggong Warji nu ngahruk gigireun makam Madarmi. Hanca kopina pamirsa. Hatur nuhun nu tos ngiring nyakseni dongeng Sunda Liwung teh yeni bagan ka-16. Diantos enjing Liwung teh yeni bagan ka-17. Hatur nuhun pamirsa nu tos ngiring nyakseni cak